sarengan apana Aril haturan akina Aril apana Asep Asep mangacu kaparayun Adarsan Pak RT Darsan Jangkung mangga sareng Ibu RT nak mohon Moro dipuji sing koleng kening olembang pada kalano saestu dedekna kaliwat sakit ayo akina Aril Saiful Abad urang hiburan mangga kasadayana juragan monorang kirup pidunya mulai sombong aja ngaku maki akina Aril Saiful Abad kanu bagi Allah wayang teh jadi paramal akina Aril nini Aril Saiful Abad manusanu kumalenda akina Aril adeu nyampai di jalan kaceratan kehujanan sok emut abi malam pakatukang akina Aril Saiful Abad kurang hiburan Sasi sarang manganan Bapak RW Wawana pasu kanu mager hatoran Bapak Odis kapayuna Pak RW Wawan Ibu RW Wawan kapayuna geula Akina Dewi urang hiburan mangga kasadayana Bapak Ajis pamangku hajat moal terik dagas mili moal larang dagas kalda Pak RW Wawana pasu kapayunang Allah titira di luar gunung atoran akina Aril nenen Aril Saiful Abad saung adik kenapa nana Bapak Odis pemangku hajat nyampai di jalan kaceratan kahu aturan Bapak RT Darasam Jangkung sok emut abi malam pakatukang Bapak Ajis pamangku hajat kurang hiburan akina Aril lamun orang jiwa seni akina Aril Saiful Abad tucap lampah hati-hati Bapak RW Ali pemangku hajat akina Dewi kapayuna kula akina Dewi nenena Dewi garung deui tuda jauh akina Dewi lagi tayang tuda ya Bapak RW Wawan Ibu RW Wawan Pak RT Dasam anu bagur akina Dewi kurang hiburan sanore karagan kiwalati diri sorangan Bapak RT Desa Majangkung deui Bapak Odis kapayuna kula Bapak Odis pasung deui Ibu Odis pasung deui manuk kidung ontop tina sisilampi sugante mamah terek mekatinu Bapak Odis urang hiburan sepuh gerata tiana Ciberem rek dipake papan meja apana Aceh pamana Aceh pamangku hajat deui Pak Guru Inyang Ibu Guru Inyang
kapayuna kula Bapak RT dasa majangkung Ibu RT dasa majangkung ada Manuk kideng Ibu guru inyang Pak guru inyang Bapak RW Wawan deui nyanggakeun Pak guru inyang nu bade hajat Ibu guru inyang urang hiburan apana asep kemana jalan Cibulu monan jagat Cimana diri Pak RT Pak RW Wawan deui haturan Pak RW Wawan pasung anu mana ayo dunungan kurang hiburan mangga kasadayana Pak RW Wawan pasung Jakarta kecililitan jalan akan alun-alun aturan apana Acep pamana Acep pemangku adat kapayunan kadong-kadong ngamis cairna aturan Pak RW Wawana pasung adai pajol apal di Gantara Bapak RW Wawan deui mau jadi puji kunaon atuh mau lembar sugante Pak RW Wawan pasung Bapak Ajis pasung kurang hiburan Pak RW Ali Ragi sapalageut poye diramaskeun dua nang Bapak RW Ali Ibu RW Ali haturan Pak RW Wawan deui anu bagus Bapak RW Wawan pasung deui daun saga Asep pamangku hajat kurang hiburan nyanggakeun Asep pamangku hajat Asep kurang hiburan Asep pamangku hajat jika tupang mayungan ke Bapak RW Ali tumpak kuda sela bareng jika tupang nolongan ke di kakaya anak dengan aturan Pak RW Ali deui mau jadi puji Asep apana Asep kurang hiburan nyanggakeun dia bisa para kanca Asep tena bade pakaula mangandap kara-kara mangan regang naura petikan mika dudu mika keman paagang silih anak tosan aturan adaya para parid mamana parid Asep abi tepangan aso lale lale tunggur nung sarirungan halodo nu datang mangsa apana Asep pamangku aja Ibu guru inyang Pak guru inyang ayo Aril akina Aril saya pomen apana parid mamana parid bos beras pasu apana Acep mamana Acep pamangku ajat deui akina Dewi Borondong di Majalaya apana Acep pamana Acep pamangku ajat aturan apana Asep pamangku hajat apana Asep pamangku hajat apana parit bos beras pasu akina Dewi para Wawan akina Dewi gadong deui
ayo Akina Aril kurang hiburan apa acep paman acep pamangku aja teh aturan Adita PMJ deui Porondong di Majalaya di tanda kaparapatan aturan apa acep paman acep pamangku aja teh Asep Asep pemangku aja ayo kurang hiburan para dipuji kunaon gening oleh Porondong di Majalaya di tanda kaparapatan Abah Dasuki Pangarsa Akina Aril Saipul Abed Nenena Aril Saipul Abed ayo Akina Dewi PRW Ali kurang hiburan kesadayana Sukataya lamun pangagi tiba-tiba pegaturian apana Dewi anu mana tunggu ranu sarirungan Akina Dewi ragiburan dia bisa para kanta Pak RW Alit kurang hiburan di karacak ninggang batu lawan aja di lago Pak RW Alit anu mana
Ibu RW alit deui anu bagus tong tolang dinangka-nangka apana Dewi anu mana apana Dewi anu bager apana Dewi deui anu mana sang kuryang kaberangan aturan kapana Dewi gudak dayang sumbi abi kawirangan montor laksana diri dikaracak ninggang batu lawan jadi lego apana Dewi anu mana apana Dewi deui kapayunan sarikaya kembang laja apana Parid anu mana apana Parid anu bager aturan kapayunan deui para dipuja hoyong disarana sama mamahna Parid kunaon geuning oleh mbah aturan ka mamahna Parid apana Parid hiburanana apana Parid bos beas urang hiburan sang kuryang kaberangan Pak RW alit anu bager Pak RW alit deui aturan kapayon deui